Majarkeun teh tos gaduh naon cenah menang usaha duaan teh. Usaha wes nangaler ngidul sapa majikan usaha di imah salaki usaha. Tapi cenah can bogana naon sarua we cenah jeung urang nu usaha sorangan. Tah kurang lebih seperti itu nya komenan netizen kepada diriku teh. Tapi abi atoh manehna komen gitu berarti manehna teh mengikuti abi ti awal ngonten sampai ka hari ini. Ku abi diwalernya komenan teteh dina video ieu, tapi ku abi moal disematkeun komenan nama bisi si tetehna viral. Tahnya setiap orang usahana beda-beda, kebutuhanna oge beda-beda. Janten teu kengeng ningal ayeuna suami istri damel duanana tapi di bumi teu gaduh nanaon, misalkeun boh kendaraan atanapi bumi na teh nya biasa-biasa we nya kitu. Da tidak semua anu usaha teh hoyong katingal hasilna, hoyong katingal gayana. Nu penting mah aya kahoyong kapeser gitu tanpa harus merugikan orang lain, apalagi harus meminjam hak orang lain. Tah kurang lebih seperti itu. Da panginten teu saperluna kitu nya hasil usaha teh kedah ditemongkeun wae. Soalna kahirupan di kampung mah da benten panginten sareng di kota. Di kampung mah gaya saeutik disebutkeun ku batur teh loba gaya, ari teu ngagaya majarkeun eueuh kaboga. Bari da sabenerna mah di kampung mah teu kengeng seueur gaya, soalna upami seueur gaya teh sok seueur anu cik manawi kitu tah. Janten teu kedah julid lah kena usaha batur mah keun we dek usaha duanana oge nya dek usaha ka mana-mana oge nya oge hasilna henteu katingal tapi keun bae salila manehna nah henteu ngarugikeun mah ka urang keun bae antepkeun. Nya emang panginten abi pribadi mah hasil usahana henteu katingal kitunya teu katingal gaduh itu gaduh ieu. Da emang kebutuhanana kan benten-benten setiap keluarga teh kantenan abi gaduh meurang kalih dua bari nuju marejeehna nya intina malah keun we bae batur dek usaha duanana ge salaki pamajikanna usaha ge antepkeun nu penting teu ngarugikeun nya. Tah sakitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah hatur nuhun bye bye.